tidak menerima balad-balad yang datang di saat aya pangabutuh dan menjauh di saat aing eker hirup ripuh. Nah, ari hirup di kampung aing balang sakit toleh we aya nu iri dengki. Mun kitu aing teh gableg pajero, imah gedong, duit loba. Beuh, ieu mah ketimbang aing teh gableg duit oge osok nginjem ka bank keliling masih we aya anu sirik ieu. Komo gas beak token beak mak ieu aing tiba nganyuk ka warung gableg bayar teu gableg aing sok nyumput. Nah hanya pamajikan teh beda cara keur parawan geulis langsing seungit. Nah ari geus kawin cigak kitu ye nu disalahkeun mah lain awewena tapi salakina. Nah teu era eta geus kawin jadi ramijud. Minimal lamun teu bisa eukeur ngarawat diri pamajikanna mun tong ngaruksak mentalna. Bener teu baladageun. Ulah ngarasa penting dinah kahirupan jelema. Da jelema mah boga sifat rubah. Bisa wae ayeuna maneh berharga, isuk pageto bisa wae maneh teu berguna. Baladageun. Tong sok ngahina si miskin anu loba hutangna jeung angsurana. Ari sakirana beungharna maneh ngan saukur hasil warisan mah. Baladageun. Urang mah teu dendam, tapi urang mah inget naon wae anu pernah dilakukeun ku maneh ka urang. Baladageun. Dengekeun besti, hirup mah ulah diambil pusing. Tinyuh rokok, seungeut kopi, sesana pake keur pikiran hirup. Bener teu? Baladageun. Jadi awewe mah kudu tulus dan menerima apa adanya walaupun pasangannya egois. Mung teu hayang hoream capek hate ye aing teh hirup teh hayang waras lain hayang gelo. Baladageun. Dengekeun bagong ku sia nya. Lamun sia hayang dihargaan hirup sia kudu bisa nyopanan. Aing mah dibawa bager bakal bager, dibawa kasar bakal kasar. Kanu gede aing moal nyalutak, kanu leutik aing moal nincak. Ayeuna mah hirup aing mah simpel, hargaan mah kanu ngahargaan, kira bali sia lelegegan ku aing diciduhan. Baladageun tak sia. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh. Baladageun. Aing mah tara pulah pilih babaturan. Babaturan mah jeung saha we. Mulai ti makhluk halus, orai berbisa jeung jelema jadi-jadian. Anu hareupeun suraseuri, tukangan iri dengki. Bener teu? Baladageun. Dengekeun aya besti. Jadi awewe mah ulah gandeng, ulah curak care. Komo ka salaki ieu ngalarang-ngalarang mah. Cukup imbangi we. Lamun lalaki mah bagor ka awewe, bakal beak duitna. Lamun awewe bagor ka lalaki, bakal loba duitna. Fakta eta mah. Baladageun. Geuleuh da aing kasih menis. Na geuleuh naon, Cek? Urang kumaha urang ka manehna ngulungan, nginjem ngaran eukeun nginjem duit ai tempo urang ka manehna. Edek nginjem teu nulungan. Nah edek nginjem naon kitu, Cek? Nginjem salaki ekor ngabaturan nagihan cantik. Ayo pengen video butak kita. Kan bae da aing mah nyeun video ge jadi duit. Menang meureun mun bari nonggeng saeutik ame jadi duit. Hirup mah kudu sigah aspal. Sanajan dihandap, ditincak, tapi bisa melukai tanpa bergerak. Benar teu? Baladageun. Jelema anu pang jahat-jahatna di dunia, jelema anu megakkeun rezeki batur. Bener teu? Baladageun.
Ari mitoha urusan wae rumah tangga anak. Incu teka urus majarkeun salah inungna. Salaki teka urus majarkeun nu salah pamajikana. Tah ayeuna dek nanya lamun pamajikana nu teka urus saha nu salah. Paledageun. Ari duit sejenis naonnya ngaranna duit singkat jeung padat jelema lieur ku duit jelema loba butuh ku duit ari ngalana setengah modar meakeuna setengah sadar cing baha leunghar walah pokona mah yeuh baraya ku duit cing loba duit. Emang duit mah lain sagala-galana tapi tempo jelema lamun boga duit loba duit bakal katempo sifat asli manehanana leres baladageun. Pesti lamun lalaki tulang punggung lamun awewe tulang rusuk terus ari sia anu ngarebut salaki aing tulang naon atuh Bagong mangga dijawab baraya baladageun tak sia. Eker maneh babaturan urang baheula anu anyang-anyangana kawin-kawinan inget maneh can cerainya jeung urang gorowokeun. Pasti lobakeun mah duit montong dilobakeun songong engke geus loba duit kade sia ulah sombong baladageun. Satungtung aing teu menta nyatu ka sia henteu menta duit ka sia dek ngagorengkeun aing edek ngomongkeun aing edek nitah jelema saredil ka aing ge aing mah bodo amat terugi Bagong. Bagi aing mah lalaki anu jagoan lain jago kana gelut tapi lalaki anu jago neangan duit nyenangkeun jeung nganapkahan anak pamajikan baladageun. Icik rincang salada gede bengketna sidik pisan itu duda da geuning gede awakna dor. Keur maraneh anu gara beleg hutang ka aing ku aing didoakeun cing garade milik cing lalancar rejeki ameh tereh mayar hutang ka aing. Moal eleh ku kanyeri, moal lemah ku kaayaan, yeuh aing mah ti keur leutik dididikna oge make mental sanes ku modal. Salawe 25 nasaku di kodok-kodok awewe zaman ayeuna anyar wawu ngajak mondok anyar wawu ngajak mondok.